Ya Rasulullah salamun alaik. Haji nu bener niatna, nu bener maksudna, narimana. Ulah haju aya suuzon, abe urang bener ieu ka moal kebal ditanu tadi di Patehan mengaji ujab. Terus nu sejen deui unggal minggu aya di Patehan. Atuh engke mah almarhum Haji Sufendi ada tuh sana. Maka. Oh iya ngaminan. Wah budak teu berontan ngaminan. Maksudnya tuh ulah ngaminan ke. Asana bareng jeung ngaminan. Urang bakal nu mantak urang tanpa pamrih ge hujan ge ngaji bae hayang salamet kajian kuku make endek ngaji bae hayang salamet. Masya Allah diperhitungkeun keke aing aya di mana di Bogor datang moal poe minggu ieu diperhitungkeun urang datang ngaji eta kan Allah maha uning ambo sia keur nyabage keur di Bogor bisa sia inget ka ngaji ku ingetna bae ge geus ka sorga eta ya Allah amin ku ingetna doang ge ku inget hajunya ka HS-an teu ngaji daripada anu di lembur soragan deket ka mamana teu inget ngaji tah nu di lembur mamana aing sok ngaji haju ka HS-an ganjaran ngajina terus bae di akhirat ke kaget tak minggu pertama maulid ayahnya pak boleh gak kula mah teu ngaji hari teh ja usah kainget pak kula mah hajatan di Bogor haju deuk ngaji haju ka HS tas sia endek nata endek ieu ka asup ngaji Masya Allah nyaho kitu mah kula endek bae atalah Allah teh mere ka urang seperti kitu ganjaran lamun urang endek maksiat mah encan brak mah maksiat can dicut catet urang endek maksiat teuing aing lah tangdir tatangga aing cabut wae aduh hujan-hujan ge aduh aya bejana hipu dangdeuna mah encan ngaling mah can dicatet encan maling mah can dicatet encan haja terjadi atuh eueuh catetanana api lamun urang rek ngalaksanakeun ibadah ngaji salat dan encan geus dicatet deui kumaha atuh coba geus mantap ge catet di jero hate Gusti salila hirup abdi adek ngaji bae beres catet malaikat awas Gusti aduh ai prak henteu deui cak malaikat bohong sia kalau jok naing sia. Nah, ieu bakeur carita wa ikhwanuhum yamudunum ala kadar doang. Namun dipraktekeun, sampai nu mempraktekeun lain kula. Tah, carana kieu panjang teuing mah ala kadar alpiyahna tek saeuti. Ieu mun teu dialatan atuh moal kaharti. Iki simpulkeun aya 4 simpul tidinya bae ge lain nang urang nang para mazahib geus tambah panjang deui mun dibahas-bahas geus teu ngajina kudu ngaji alfiah jeung santri geus wa ikhwanuhum mari dulur-dulur setan nu sapagodos jeung setan belah dieuna mah jelema anu nutur-nutur ka hayang nafsuna anu ancub dina kamaksiatan kadorakan belah ditu mah atuh meureun kufar eta yamudunahum dibantuan ku setan-setan ngabantuan ka eta jelema fil ghaibi dina kalacutanana dibantuan ku setan aya nu hajat urang hajatan yu antara ngundang kiai jeung orkes dangdut aya kiai bae cek ustad di dinya teh lumayan lah urang dakwah maka batur teu bisa atuh ngundang-undang kiai geus urang anu jadi gantar wasilah
geus atuh ngundang kiai bae. Oh nya aya deui rombongan ti jawara-jawara ngalumnya nama jelema atuh gaul ieu. Pak azana lamun nanggap kiai malah sakikituna bae maning dangdut mumpung Raden Oma Irama masih keneh hirup murang bil barokah. Eta bae geus kajar kuku bage duit aya di bapak gaul aya di bapak atau anak buah aya di bapak tatek antara kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut kiai jeung dangdut ayo setan kapannyana mangahayukeun kana goy kiai deui tuh manganu kamari hajat nanggap kiai ngundang kiai Kifudoli yes segitu bae beladi tuh Pak anu ngundang Ki Soleh ya ini sekolot dan Ki Soleh itu nanggap Ki Nurjaya ya sepira Ki Nurjaya tuh mencet kebonya nelih ndak apa teu beladi tuh kamari tuh mama aja pengen ya nu hadir tuan rumahna ge aju hees komo nu ngadengekeun tuan rumahna hees balikna ge teu kanyahoan geus cak setan maning dangdut lah atuh urusan dosa mah teu ge tobat dia moal aju paeh bae dia keur sehat Pak mulai set cak setan eta sulingna doang mantep sulingna ta setan datang melodina duh Masya Allah yes. Setan ke Masya Allah Masya Allah sial ta setan nah setan kan datang ikir cerita hajatan leuleutikanana mulai geus nyimpul-nyimpulnya barang-barang kieu bae tuh ayeuna mah malam Rasul nama kiai bari Rasulan ala kadar teh kayak malam hak nama hari anak teh jangdut dijadikan geus eleh geus kiai teh bisikan hati eta keur carita hajat keur carita urusan politik mah kok nu tadi teh ya setan ayo mang emang geus acak-acakan ieu dunia tuh urang bener sosoranganan emang nanaonna urang di DPR bener sorangan izin sorangan engke pajar abuya urang di DPR pajar hita saub geus palingan teu beres kabehan hayu geus nah usok ulah asa-asa cak setan teh emang ieu mah anu bener mah tilok hadaekeun jadi DPR ieu geus emang eta mah wadah nu teu bener geus sakalian teu bener geus jelema nu bener mana aya nu hayang jadi DPR mah aya sebab naon geus teu darengekeun geus urang mumpung di dinya geus acak-acakan mah kabehan ieu geus di neraka ge leureung sorangan ieu atuh rame di neraka ge biasa setan ge mulai geus kulantaran hayang jadi DPR atunya nama mawa kiai ge henteu karena Allah supaya kiai ngadukungnya naja kiai mah loba anak buahna bila perlu kiai na dibere duit kita ngabagikeun ku tangkorak DPR hajunya ngababagi atuh kiai na daekeun kagoda ku dunia atuh DPR nama atuh emang geus ti heula nya nama kagodana nya nama mamawa jurig atuh kan moal aya kitu ken hayang jadi bupati henteu dievaluasi bener jeung henteu na kinerjanya salila sapriodenya na nu penting maing mah kuari mah aya anu ngadukung deui geus kiai-kiai di deketan kunya mana nu ngadukung kurang ngadukung di jauhan atawa dibere supaya ngadukung hayo aya kadang-kadang kiai di deketan teh lain tita dakwah horenganan lain tita nganasehatan bupati tita ngadukung bupati nu keur aya di lembah kajahatan jeung kabatilan ieu tah kapan setan ayo bupati datangan kiai bere mere setan nu narimana watek setan kabeh antara bupati jeung kiaina syaitonir rajim ayo eta mah geus satu luhur teuing mah kos kitu mah tamo ayeuna di lembah politik mah tidak ada teman yang abadi tidak ada kawan yang
Ayo coba sih yang ngomong atuh. Aing mah toser doang. Nah. Eta guys luhur teuing politik mah geus acak-acakan di urang mah. Acak-acakan. Guys luhur teuing. Ieu mah urang hayang asup PNS. Hayang asup PNS lantaran moal bisa lamun taya tanda tangan bupati mah. Bupati teh nyieun proyek dina ngasup-ngasupkeun jelema jadi pagawe teh. Anu eselon 1, eselon 2, eselon 7, eselon 8 eta kan beda-beda emang kiai eselon sabaraha aing mendeg sabaraha bae kumaha aing bae nah aing deuk nanya ka sia eta teh lamun deuk asup PNS sia eta nyogokna sabaraha duit nu bener sia nyawana aing puluh juta. Masya Allah. Nyaho eta teh nyogok. Nyaho. Ar-rasy wal mursad tasyifin nar setan. Sogok demi kemaslahatan. Setan ngomongna pahara demi kemaslahatan umat. Pahara. Geus lah urang ngedoraka sakali doang. Ayo bae satara emang 35 kan 40 ya geus sogok bae. Semua masalah lah. Kayak orang kadituna karek bebersih. Di mana bebersih? Nah, di mana? Lamun calon bupati kudu miliaran, gubernur gitu kene, mun kurang bisa. Nu bisa mah henteu. Deuk asup PNS nage atuh kudu sugak sogok. Nu teu nyogok. Komo hayang jadi sekda. Nyogok nage luar biasa. Eta mah luhur teuing lah luhur teuing. Luhur teuing deuk asup ka pabrik setan ayo yang jadi guru kudu nyogok geus jadi guru yang jadi kepala kudu nyogok nah iyalah Indonesiaku Ibu Pertiwi ku seperti ieu mah supaya nyaho bae mah lain kritik lain supaya nyaho bah urang kos gitu teh eta teh setan asa nyaho bae mengaji mah asa nyaho lamun kula teu mere nyaho-nyaho acan deuk iraha nyahona jasa geus nyaho ge ku sia jag kredit terus bae ieu aing mah ngan engke leupas di akhirat tuh sakitu doang apakah aing disogok ku sia teh tilok aing mah aing mun disogok ku sia teu hayang leutik mah di akhirat mang dek kawanana lain sok ngaji ada tuh di borgol nggak beresan adalah kreditan toh cekula ge mah heula teu ngajeding si mamang mah teu ngajeding sia iya rombongan mana ya ieu mah rombongan guru pan keur sok ngaji kula ge nyanyaho pasti bari di borgol nyogok nah sia aing geus mau coprak bae kadenge ku ceuli sia. Nah, rombongan mana ya? Rombongan pedagang. Pana tuh pedagang lain sok ngaji pan geus sagada dagang karung, dagang limah. Pana tuh kan neraka ya kunaon. Oplos. Tuh. Yes, beres aing mah geus. Dadah. Eta kadang ngabejaan. Kudedeh ka bupati, ka gubernur, ka pamarentah kudeudeuh, ka PNS kudeudeuh, ka guru. Lantaran Quran ngajelaskeun ajakan ku maneh ka sorga, carana bersihan dirina. Bejaan hayu bejaan. Sakadar ngabejaan sakadar ngabejaan. Neuk ditarima deuk henteu teh mah kumaha hijab nu aya di hatena. Acenah hijabna gede, nyalahkeun ka aing. Salahkeun aing ku sia. Bejakeun aing sia ka Allah. Itu kalau maka kiai-kiai gitu dedeh jeung nya emang kumaha gitu. Qur'an aya Quran aya di otakna aya dina dadana titipan Allah, hadis aya di otakna aya di dadana. Atuh eta titipan Allah. Hayu beligu anni walau ayatan walau murron. Hayu sampaikeun kunaon nya anakku kucuprakan. Apa bendu henteu? Apa hasud teu sama sekali.
ieu mah salila hirup yuk urang bareng cek Imam Ghazali hitung-hitung ieu hiji meja urang angkat ku kabehan geura sebab ku sorangan teu bisa agama lieur teu beda jeung meja mun diangkat babarengan hampang tapi lamun diangkat ku sawareh-sawareh berat hayu urang geus ngabeten-beten pan si beuteung ngangkat bensin joreng urang ya kamari tas aya ti itu tuh di kandidat jadi berat betul asa dek bitu bae betul teu kabawaan nah iyalah orenganan anu di politik atau setan ahli politik datang nu di ekonomi setan ahli ekonomi datang anu di kiai abuya setan datang nu geus dibuya-buya di setan ge dara datang anu tani setan anu aya di pertanian dara datang nu di guru setan guru-guru dara datang membisiki geus puguh ka para kufar-kufar musyrikin mah Yahudi Nasrani jeung sajabana eta mah geus setan-setan anu pohara gorenganan wa ikhwanuhum jelema-jelema balad-balad setan nu mantak teger deh yamudulahum setan ngabantuan kamaranehana fil ghayyi dina kalacutan dina kabatilan dina kasasaran dina kamaksiatan dina kadurjanaan nu teu bener teu beres orang dibantuan ku setan. Masya Allah karim mantakulah kaget lamun ngabangun musola 24/4 barang ditanya geus 10 tahun can anggeus 4/4 musola 10 tahun can anggeus 4/4 nyeun imamat 3 tingkat bisa beli mobil maka beli masjid sapira 12/12 teu anggeus 10 tahun kunaon ieu lantarannya nahanan setan tapi lamun babarengan jeung setan mah babari hikeun ngabangun masjid jamu nyen proposal ieu kula tanggung jawab insyaallah jang kahadean mah kula teu ngunduh mumpung kula ngajabat jadi dewan ayo geus dieun 1 miliar diajukeun 1 miliar alhamdulillah anu turun ke masjid namangan 300 ke 400 nu 700 atau 600 nama eta mah siluman eta anu nanda tangan proposal orenganan eta anu silumanana mah geus urang mun kapanggih jeung nu nanda tanganana sasalamanana alhamdulillah ketemu dengan siluman tereanggeus masjid tereanggeus lantaran duit siluman musola tereanggeus lantaran duit siluman sebahagian seperti gitu eta kararak seperkecil encan anu nyen imah prostitusi Masya Allah lamun di Jakarta Karangtunggak nah tuh siapa meureun ente didinya anu langgananana aduh kenapa tunggak dibombardir teh kapan dijieun lokasi ku pamarentah teh setan teh nu ngadukungna barbar dibangun teh nang pengajuan setan naik klub dibangun jang pengajuan setan lamun terjadi Jakarta bakal jadi Macau Singapura di dia teh jurig-jurig raja-raja setan araraya kabeh lamun kejadian ke di Paneglang di itu bakal dijieun super tempat perjudian setan ambalaya hujanan kuari bae geus sakieu nu mabok ambalaya anu jualan ekstasi obat-obat terlarang narkoba ambalaya efekna lantaran kecanduan hayang boga duit maling motor teu meunang lengah mobil teu meunang lengah acak-acakan didinya jalur hitam mabok zina judi maling setan bercokol di asup ke berbagai-bagai apakah pagawe urang henteu loba anu mabok ambalaya apakah henteu loba anu zina ambalaya daftaran di hotel pagawe malu geus puguh sipit-sipit memang nama duniana urang kong lemerat urang ge mbararas setan
yamuddunahum fil ghaib summa la yuqsirun kituna teh teureun-eureun sanajan ku urang terus bae di dakwahan bahkan dioyak-oyak manahanana teh teureun dengan membuka pikiran mata hatina sakumaha mikir-mikir membuka hatina para muttaqin urang muttaqin terus-terusan kumaha carana terhindar dari maksiat nyana kumaha carana supaya maksiat langgeng urang sebagai muttaqin terus-terusan teureun-eureun kumaha carana untuk selamat pribadi, untuk selamat keluarga, untuk selamat bangsa jeung negara. Terus-terusan mata hati dibuka, didelekeun kana hak, mulai dari pertama langkah pribadi, langkah keluarga, langkah masyarakat, langkah umat sekitarna. Kuat terus bae terus atuh dina kabatilan ge teureun-eureun. La yuksirun teureun-eureun nyana. Geus dikiekeun ge ngabangun deui, dikiekeun ngabangun deui, tumpas di ditu, muncul di dia, terus muncul selama dunia can kiamat kitu bae. Ulah mikiran menang jeung eleh, tetapi mikiran perjuangan orang Allah anu nganilai urang paeh didelekeun bukuna sia berjuang di alam dunia. Nyanda teu eureun-eureun memperjuangkan batil. Kiai-kiai teureun memperjuangkan hak terus bae ti zaman baheula terus bae terus datang ka kuari ulah kaget terus bae terus kajian kumaha ge selama urang hirup bae ge nu kadeuleu ku urang huru hara di anu urang lamun nyaritakeun nasional nyaritakeun internasional teu eureun-eureun di zaman urang leutik masih Irak Iran perang sanajan tren-tren ge tapi kan anu pararae sabaraha belas tahunnya na perang terus Irak perang kamari terus itu perang encan di Turki baheula keur carita Spanyol wow Islam dibombardir itu kene itu Uzbekistan dan lain-lain sebagainya urang teh ningali tek kumaha hate perang teh di mana-mana Taliban terus bae nya nama perang kajian kumaha ge Amerika terus bae nya ngahuhuluan lantaran nya nama perang motifna beda-beda Taliban motifna lillahi ta'ala negakeun liilahi kalimatillah Allah al-islamu ya'lu wa la yu'la titik hidup untuk perang titik sementara Amerika daun-daunan tatangkalan hasil bumi nu bisa diciptakeun hanya alat perang tidak mungkin bisa laku mun teu perang menciptakeunlah propagator nyana untuk perang supaya laku ketika nyana teu langsung perang negara dibuat perang sia diperangkeun jeung ieu nah meuli senjata sia diaing seperti gitulah keadaan dunia saat ieu tiba heula ge kitu motif perang udah berbeda-beda kepentingan Amerika sendiri kepentingan orang lain dibantu ku Amerika urang ge sarua bae terus bae lamun urang nyaritakeun lalakon Indonesia zaman Belanda datanglah Jepang nikah ngaranna terus RRC gedoran mulailah kuari tentram kembali deui reformasi terus diturunkeun Bung Karno diturunkeun Pak Harto diturunkeun deui Gus Dur sampai saat ieu aya satu keinginan anu di jerona fluktuatif dan lain-lain sebagainya keinginan iyalah nu berdiri keinginan iya urang nyaritakeun politiknya seperti itu nyaritakeun perekonomian seperti itu nyaritakeun budayana seperti itu di jerona tetap bakal keluar unsur-unsur agama kajian kumaha ge kitu bae mata biasa bae urang wayah ibadah wayah tani wayah gawe wayah dagang ulah keluar tapi motifna ti ibadah wayah negakeun zahir wayah negakeun hak